pengalaman cenah pengalaman dina maotna gitu. Nanting watir. Capruk. Terus saya Ai di RT sabaraha? di itu teh RT hiji bi. Oh aya di ditu ge? Aya Kunaon dia tak leungeun dikeresekan? Tekunan naon, ah? Lain curiga bodognya. Iya kan orang beli gorengan diberi cengeknya. Tapi nah orang beli cengek. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Dulur kamonesan, penak deui nya. Jeung Ariel Peter Pan. Jeung sapara kancap atuh nya. Di sisi belah dia aya buta kayas. Ya. Di belah ditu si buncir. Ieu teuing sah sama aja. Ya. Dianggap. Gitu. Kamonesan kunaon cenah ieu marake baju saragam. Lain grup tagoni ti Ciawi Tali. Nya, lain wayang pangsisin. Kamonesan teh ieu teh keur bangga jadi orang Sunda, mata tulisan lagi Sunda Fried. Aduh dong, sok. Gitu. Kunaon cenah CS bangga. Bangga, teu bangga kumaha. Nya. Dulur orang geus teu era cenah cek batur mah cenah teuing cek saha anjir. Dulur Sunda mah cenah era marake basa Sunda teuing cek saha. Ya, urang kok. Cenah urang Sunda mah teuing cek saha eta oge. Kurung batokeun cenah urang Sunda mah. Ngajar dog we di imah. Urang kok eta mah Cicing geura. Ngomong wae. Cenah urang Sunda kamarana araya. Bahkan urang Sunda geus ngadunia. Dibuktikeun ku dulur urang. Ayeuna geus aya di dieu, geus aya di tengah-tengah kamonesan. Urang panggilnya, bener teu? Brad, come on. Anjir, ka orang Inggris oke nya, Brad, come on. Reka mana? Di dieu atuh. Kang CS. Cing atuh aya orang Inggris mah ampun teh. Ya, urang Inggris mah entong make jeung ngarempang. Wah, soalnya di Inggris ge rempag. Aslina? Gara-gara ningali kamonesan. Anjir. Moal balik jual cek aing ge kieu tah. Tanggung jawab ya kumaha. Nya kitu, tak kitu beratnya. Kita dah memang panyawat eta teh rempag teh emang menular, sangat menular bahkan nepi ka Inggris. Tah, Bener. contohna nya beradar orang ieu kabanggaan orang Sunda. Nya geus aya di tengah-tengah urang. Benar teu? Anu henteu era make basa Sunda di Inggris. Anu pede we anjir boga pamajikan oge nepikeun ka urang Inggris. Teu era jadi orang Sunda. Ya, orang Inggris ge beukeun ka urang Sunda tuh. Bener teh. Yang babagugna emang babagugna badak sih ya mah. Gitu aja. Pokona mah kieu berarti. Bangga we jadi orang Sunda. Bener. Geus dibuktikeun ku brother orang ieu. Nah. Ya, Kang Harry Smith. Anu pamajikan nyiit deung teh di Inggris. Geus pokona mah leungitkeun ka era, leungitkeun ka mineran, nya. Pokona mah leungitkeun sagala rupana. Nya, pokona mah pede urang gaskeun jadi orang Sunda. Bangga jadi orang Sunda. Kompak atuh bangga henteu nih. Bangga jadi orang Sunda atuh. miluana tuh urang ya bangga. Kang Heri, ai di RT sabaraha? Di itu teh RT hiji bi. Oh aya di ditu ge? Aya di. Oh RT-an. Oh RT-an di ditu mah eueuh. Kelurahan Babakan apaan? Dibabakan. Di itu teh. Orang selok geura. Ya, moal balik cek orang ge. Da anger euy. Urang Sunda mah nya rek dibawa ka mana ge. Anger we bodor anjir nya. Lain Brad aya teh benar Brad. Ratu Elizabeth teh geus maot. Bener dah. Asli. Syahadi ah, akhirnya sadih. Ratu Elizabeth geus maot. Innalillahi. Ente bebeja ka bibi. Kudu bebeja di ka bibi. Emang bibi wau jeung Ratu Elizabeth. Nya atuh wau udah babaturan keur SD. Sok eta BBP-an geuning. Anjing. BBP-an cenah anjir Ratu Elizabeth parah.
Biarin Orang gagal berat dia pesen berat. pesen naon itu. Cendol Elizabeth. Atau mau diantar ke dari maut mah. Jual, please jual. Channel Elizabeth, jeung Ratu Elizabeth, eueuh hubungan darah, eueuh hubunganna. Aya geus aya pasti bakalan datang. Gimana? Ampun teuing. Parah berat hampura berat. Kalem berat. Hampura. Aman. Lain jauh-jauh bisi jauh-jauh ti Inggris anjir. Nongkrong di zona rempang mana jiga kieu. Moal berat aman. Ya bisi hajaka lain naon. Teu aman? Aman. Lain daripada nongkrong di zona perang bener teu. Bener. Keur ngeunah-ngeunah ki anjir celok we di dia anjir rudal. Wah, geus bahaya dunia persilatan. Bahaya atuh anjir bisa bubar bener teu awet-awetan. Anu penting mah di dinya henteu kabawakeun rempang tah eta anu penting mah nya. Aman. Lain aya eta Ratu Elizabeth teh maotna teh kunaon teh Brad? Heuh berat euy. Watir urang teh euy. Watir kumaha ieu teh? Heuh kan eta teh maotna teh can pangalaman. Can pengalaman kumaha ieu teh? Nya can aya dina pangalaman dina maotna. Emang aya nu mau pengalaman berat. Heeh, nyata aing teh ngarti ieu. Aing kakarek ngomong dia. Ulah kabawakeun rempang. Da pipilueun ieu anjir. Ampun teuing. Di mana anu maot pengalaman atuh Brad? Please Brad euy. Kakarek ge diingetan ieu. Ampun teuing. Mun kieu carana mah eueuh nu sahulueun atuh meureun ieu. Ya binya. Sok bayangkeun ayeuna ku bibi. Kan karunya dina pangalaman. Can aya pengalaman dina maotna gitu. Heueuh, naon teuing watir. Capruk. Terus ayeuna urusan si dijual pesen cendol. Wah, karunya. Gagal. Kumaha tuh, Bi? Teuing pasti ACS ah. Can Bibi can yasinannya. Ngacan. Can tahlilan. Heueuh, coba teu ngabejaan deui. Wah, itu. Ki pararah. Lain Brad. Bebas ke mana aja? Teuing pugu a. Hese itu mah. Meni panjang huntu ieu aja. Nya. Karek ge diomongkeun ieu. Kunaon dia tak leungeun dikeresekan? Kunaon naon ah? Lain curiga budug nya. Nya. Budug meureun. Sembarang di mulu siga kieu budug cenah. Make jam anyar anjir bi aing. Aya kemajuan. Ameh naon dikeresekan eta jam? Meh naon? Ya Brad. Waktu itu teh berharga. Mantakna dikeresekan. Wah, Bisa dipok batur. pinter ah si Mang Asep mah. Pinter cenah. Rarempak dua anak ge. Gorengan berat. Duh, atuh Mang. Keur hujan kieu mah pedo pisan gorengan haneut kieu mah. Aslina. Asli mah gagal kana mah. Jeung cengek kumaha lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan urang teu ngarti Mang euy ka tukang gorengan Ngerti kumaha? teu jelas. Ieu kan urang meuli gorengan dibere cengeknya. Tapi nah urang meuli cengek teu dibere gorengan. Kan teu jelas pisan tukang gorengan. Anger anjing. Si laing nu teu jelas mah nya. Nya si ieu nu teu jelas mah. Ya. Lamun konsepna kitu, nya meuli bubur make karesek. Terus eta anjir lamun meuli karesek udah di buburan. Diomongkeun aya si ieu. Ha bisa wae ieu ya manu kapinis ya.